Mantap kudu ngaji wujud kidam bako mukhalafatun lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat irodat ilmu hayat sama basar kan nah tuh kadituna kabagi aya sifat nafsiyah aya sifat kitu salabiyah aya sifat ma'ani aya sifat manawiyah kadenge kudu ngaji bener mah nyi salabiyah aya di lembur eta sia bakos kitu bae badah tuh kan urang nya sabaraha anu sifat gitu ma'ani sabaraha manawiyah sabaraha salabiyah ta eta kan urang ngaji tauhid geus kadituna engke lamun duk diperdalam urang make ngaji makulat tuh innal makulati ladaihim tusarru fil asyi wa hiya aradun najawharu makulat eta maujudat mungkinat eta teh ngan 10 nu 10 kabagi 2 hiji johar kadua arod ai johar teh makoma binafsi ai arod makoma bigeri tuh geus ai arod mah makoma bigeri ngaranna sifat moal bisa berdiri sendiri kudu ngancik bae ka nu sejenna ima johar ngaranna wa ima zat dan lain sebagainya ieulah anu makoma binafsihi kajen kukumaha ge moal kaluar tate maujudat mungkinat mah tina 10 tadi urang neuleuh kopeah eta kopeah ngaranna johar hideungna ngaranna arod moal bisa hideung sorangan bae teu nempel di sesuatu zat moal bisa budak aing neuleuh hideung di mana tuh ngegluntung sorangan bae hideung mah bisa tetep kudu nempel di mana di tembok nempel di mana di kopeah